Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita duriat ti alam gaib. Ayeuna kantun bagian anuka 20 tilunanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng duriat ti alam gaib bagian anuka 20 tiluna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Barda dewek muji oge euy kana sikap Ilaing. Tapi Ilaing ulah waka gede hulu deuleu. Sameme Ilaing bisa ngelekeun dewek ulah waka sombong adigung-adiguna deuleu sia Barda. Itu ceki jantra anu amarahna geus teu kawadahan, corelat celeng. Harita Ki Jandra luncat bari ngababukeun iteuk tulang si balagadamana. Wush, kurilap. Itu Ki Jantra anu bahana tina tulang manusia nyeleber. Kurilap narajang rek narok sirah Barda. Set. Barda gancang ngamiringkeun awakna. Bari leungeunna nu katuh nyodok kana kelek. Petuh. Ki Jantra leungeunna ngarenyet sing sireumeuan. Dumeh kababuk ku serangan balasan Barda nu sakitu lincahna. Nyal. Ki Jandra beuki ambek dirina asa meunang wiwirang ku kaayaan harita. Dumeh panarajangna geus beunang ditakis ku musuhna. Harita curelat hiu. Ki Jandra ngayakeun deui serangan bari muterkeun iteukna. War. Iteuk Ki Jandra mesat tina leungeunna nyeleber narajang ka Barda. Ngababad kaluhur ka handap jeung ka gigir. Set 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 set. Barda jujuralitan awakna luak leok nyingcat. Sakapeung ngalayang jiga kapinis anu hiber suat sewot mapakan iteuk si balagadama anu ngandung kekuatan sakti. Leungeun Barda
sakilat babuk itek anu ngalakana beheung hiu cebrot celang itek sakti si balagada mate sakolepat malikan rajang kaki jantra barina kayan muter war 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 ngan sakicep leungeun ki jantra geus newak itek anu muter jiga sintir. Awas ya akan dilebarda ya ceki jantra seuri bari ngalayang awakna pating pelesat ngaluarkeun ajian dasaraga curelah ki jantra anu geus jadi 10 jirim harita ningker ka Barda sedangkan para murid paguron Karanggali barang nempokayan guruna dikepung kabeh gentak laluncat bari pating seleber ngababadkeun bedogna sewang-sewangan sejarek ngahadang kaki jantra nu awakna dadak sakala jadi ngalobaan aya 10na jeleng rajlengna murid Barda dibarungku pating seleberna seseket bedog anu siap maragatkeun nyawa musuhna pating hariu kana unggal jengkal awak ki jantra. Dua murid Barda anu nyerang di sisi belah katuhu jeung kenca pating gorowok bari luncat rek melah tak iya hus saking kuat-kuatna panarajang angin anu timbulkeunana nepi ka ngoyageun dangdaunan anu kahebos gelombang tanaga jero. Ki jantra anu memang mahir dina olah kanuragan manehna gentak nyondongkeun awakna ka hareup sedangkan itekna dibabadkeun ka katuhu jeung kenca buri nyai kembang seuneu pating buri nyai ku ayana bentrokan dua pakaran antara bedog jeung itek. Murid paguron anu lainna teu mere kasempatan dihareup jeung ti tukang narajangna lir hujan silantang merakpak ku jurus-jurus andalanana peureub nu ngahiuk dibarengan ku nyelebarna bedog ngagempur ki jantra anu lincah jeung gesit ngahindar jeung nakis ka unggal serangan anu datang. Sakali deui ki jantra nembongkeun kasaktianana ku ngagunakeun ajian dasaraga cirimna nu jadi 10 pating kolepat ngahanca sabaraha urang murid Barda. Sawareh murid Barda nepi ka racleng bedogna parotong jadi 2 sedangkeun tina sungutna pating borolo utah getih tulangna raremuk dihanca ku itek saktina ki jantra. Aduh pikeun murid-murid Barda harita barang nempo baturna nu 5 geus palasrah ngan ukur aya hiji jalan nyaeta ngorbankeun jiwa demi kahormatan jeung bebakti kanu jadi guruna. Seutik oge teu kapikiran na masing-masing utekna ari kudu mundur atawa kabur mah heulaanan cadu mundur pantang mulang. Sesa murid Barda anu aya satekah pola narajang ki jantra ku jurus-jurus pamungkas anu geus kaasup moyan di kalangan dunia kajawaraan waktu harita. Cacakan mun lain ninggang ka ki jantra anu jadi lawana pamuhalan kita tadi keneh ki jantra geus pasti bobor karahayuan. Jurus 7 malaikat nyabut nyawa anu jadi andalan tetela teu mampu ngadobrak kana pertahanan musuh malah mah pakarang lawan nyaeta itek sakti si baladagama malik narajang leuwih ganas tibatan tadi kocea 4 murid Barda langsung rubuh beheungna raremuk kababuk ku ganasna serangan itek ki jantra. Jeleng 5 urang deui racleng nyingcat dibarengan ku ngababadkeun bedogna narajang jirim ki jantra anu aya 10 seot berat salasa urang wujud ki jantra jubana soeh beunang ku sabetan tungtung bedog murid Barda. Tapi acan oge murid Barda nyusul tepus ku peureup anu geus siap ninggang cukang irung ki jantra teu kanyaoan tungtung itek si baladagama
geus nunjal manten karena dada si Sigit anu jadi murid Barda. Wudes cungkal dan tak parah deui. Awak si Sigit langsung ngacungkal namru kalayan teu hudang deui. Tinggal 4 urang deui murid Barda nu nyesa. Tinggal 4 urang deui anu keur tarung patetunggalan rebutan pati jeung Ki Jantra. Masing-masing geus pada ngaluarkeun sagala kemampuanana. Tapi dumasar anu jadi lawanna saurang Ki Jantra anu gagah sakti mandraguna. Jelas lain pitandinganana. Lain pitandinganana pikeun maranehna. Akhirna murid-murid Barda anu tinggal 4 deui kabeh sanasib jeung baturna rarubuh bari kayaan guyang getih. Praktis cungkal. Hei Barda, geras saksian ku mata sorangan. Sakabeh murid silaing eueuh anu mampu ngalawan dewek deui. Ayeuna giliran ilaing anu bakal sanasib jeung murid-murid paguron Andika deui Barda. Curelajeung ceuk Ki Jantra bari ngalayang make jurus singet luncat. Sukuna gentak nyeleber rek menjrak dada Barda. Dampal sukuna ngahiuk di barung ku tanaga jero. Huwet lap kilak. Barda rada ngakilekeun awakna. Tapi teu burung kakuatan rada oyag oge. Sok sanajan bisa nyingcat ku sabab tanaga jero nu diwangun ku Ki Jantra kawilang kuat. Barda ngeting mumuncangan bari nuturkeun awak nu rada ngadayagda. Koleang suku Ki Jantra ngoleang awakna jiga rek ragrag tapi teu kungsi kembat kusabab Ki Jantra gentak muterkeun awakna. War Barda teu eleh-eleh mainna ngayonan nuturkeun gerakan musuh dibarengan ku ngasup-ngasupkeun serangan anu ngabahayakeun kana keselamatan jiwa lawan. Plak katup dua kekuatan bentrok. Malah mah saking ku kuat-kuatna kasaktian eta dua jawara tatangkalan oge nepi ka aroreg dauna ilu muguran layu karoneng sapada harita. War iteuk si Balagadama nyuruwuk ngaluarkeun cahaya hideung jeung bau bangke nu pohara minuhan hawa sabudeun eta tempat. Sajengkal deui cahaya hideung iteuk sakti si Balagadama rek ngahanca Barda. Tapi orok aya kusabab nu jadi musuhna lain saurang jawara anu deet pangabisa. Harita Barda rikat ngaluarkeun jurus-jurus andalanana pikeun ngabendung gempuran iteukna Ki Jantra. Wudes tungtung iteuk dipaksa eureun sajengkal hareupeun dadana sedangkeun leungeunna rikat newak iteuk nu saterusna dipake malik nerajang Ki Jantra. Wuet Barda ngamuk ngagunakeun kakuatan iteuk musuhna. But narajang pating hariuk ngancam keselamatan lawan. Tapi dina danget harita Ki Jantra nu ngagem ajian dasaraga bisa ngerubah wujudna jadi 10. Jadi tekungsi kadeseh sosanajan wujudna nu lain aya nu ancur beunang kababuk jeung kasamber ku cahaya hideung tina iteukna. Malah dina hiji kasempetan jurus naga sakti anu disalurkeun kana iteuk si Balagadama ngahanca tak Ki Jantra. Sapada harita awak Ki Jantra ambles kana taneuh. Tapi nya kitu nu kababukna ngan akar raga anu kababukna ngan ukur akar raga palasuna sedangkeun anu aslina mah hese diperukeunana. Yes. Keur kitu kadenge ku Barda suara nu ngabarakatak seuri di barung ku tilu kalangkang anu sakolepat datang ti kenca ti tukang jeung ti hareup. Jebrot awak Barda maceleng tanpa bisa nyingcet atau ngelauk deui. Harita Barda ngagoler nandangan tatu nu kacida poharana. Sakujur awakna bariru, bajuna rangsak,
tutung jika nu kabelem tina liang irungna, liang celi jeung sela-sela matana keluar getih kental. Harita Ki Jandra ngacega hareupeun Bardah anu ngagoler teu walakaya. Sedengkeun iteukna anu tadi maclang tina leungeun Bardah, kiwari geus aya dina leungeun maneh. Serenge Ki Jandra nyerenge seuri bangun anu sugema barang nampo musuh bubuyutanana geus tinggal nungguan dawuh kitu kayanana. Leungeun anu katuhun nyekel iteuk diangkat bari ngomong sesumbar. Bardah geura rasakeun kumaha nyerina modar, geura tenjo heula dewek bisi arwah ilaing panasaran, geura saksian ti alam baka ulah bakal ngawin pamajikan ilaing geuleuh Bardah. Sanggeus ngomong kitu buat Ki Jandra gentak notogeun iteukna ngarah kana jantung Bardah. But celem sajongjongan kayaan ngaradak rehe. Angin anu biasa ngahiliwir harita mah jiga nu miluh hoream mere hawa. Dang daunana nu tadi pating arulang ngaradak ngareluk tungkul jiga nu alung. Sedangkeun anu sawarehna marurag ngarungkupan hiji waruga anu ngagoler teu walakaya. Hawar-hawar di kajauhan kadenge sora gagak meuning melah. Manuk koreak pating Korea. Ki Jandra sanggeus mastikeun Bardah katiir ku iteuk si balagadamana. Mahena gancang indit ngajugjug nyiratih anu aya di padepokan atawa paguron Karanggali. Ninggalkeun waruga Bardah anu nangkarak bengkang jiga nu sebuah nyawaan. Para wargi sadayana caturkeun nyirati atawa Dewi Tunjung Biru. Harita pamenteuna rada kurang berak teu jiga sapopoena anu sok amis budi bear marah. Nah hatena ngadadak aya rasa barinjan. Komodoi basa saurang murid Bardah datang bari semua hari weus-weus bari manggul damar anting. Nyirati ngagarendang, beuh palangsian aya nu matak pikarwaseun tiba ieu hate bet asa tagiweur teu puguh bari ka katanggahan. Itu harita ngagarendangna Nyirati anu nempos si Rosid ngecageun damar anting dina talupuh paguron. Nyirati gancang nanya ka si Rosid, aya naon Sid jika nu buru-buru kitu jaba jika nu manggih karuwas aya naon? Nu mawinyi di tempat latihan teh kasumpingan tamu seorang lelaki numpak kuda papakeanana sarua hideung bari nyandak iteuk tina tulang manusa nyi. Ngadengi si Rosid nembalan kitu. Nyirati asa beukit tagiwur teu ngeunah rarasaan. Matana ngareret ka damar anting. Nu saterusna diusapan bari dipangku. Tepati lila ok Nyirati ngomong kanu jadi anak. Anting hidup antusan we di dieu sareng Mang Rosidnya ambu bade nyusul amah heula awates bilih capeyeun tapi bilih ambu rada lami tacan uih deui anting ngiri we sareng Mang Rosid ninggalkeun ieu tempat. Ceuk Nyirati bari nangkep damar anting. Geus kitu Nyirati gancang sasaget disalin ku baju sarua biru. Teu poho salendang biruna dibeungkeutkeun kana cangkeng. Sedangkeun Mang Rosid geus rengse nyiapkeun kuda di pakarangan. Harita Nyirati gura-giru numpak kuda nu maksudna rek kebat nepungan Bardah di tempat latihan paguran. Tapi karek oge tali les kudana ditarik. Seorang lalaki nu make jubah hideung kalayan dibarengan ku hiemna sorak kuda geus kaburu datang manten ka hareupeun Nyirati.
eta lalaki anu tumpak kuda teh tayalian Ki Jantra anu netep ku tetepan anu kurang pantes ditungtung buuk nepi ka tungtung suku. Mata Ki Jantra imet nyapu kana awak Nyi Ratih anu memang ngareusi bahenol nerkom. Teu karasa Ki Jantra kumetap bari ngegel bibirna sorangan, matana beuki hurung kasurung ku nafsu bejadna. Sedangkan Nyi Ratih anu sadar kana kayaan dirina anu jadi bahan tetepan gorengna manusia hareupeunana. Getih amarah Nyi Ratih langsung ngagolak teu narima. Hao Nyi Ratih nyentah, ulah kurang ajar deuleu. Sakisanakmu sebenarnya perlu naon datang ke tempat kami. Dasar Ki Jantra anu geus dilimpudan ku nafsu menang pananya kitu ti Nyi Ratih anu molotot asa beuki garagateun we pikeun Ki Jantra mah disirikna meuni asa hayang ngokos kana biwir anu katempona semu amis tiis. Ki Jantra seuri bangun anu ngeunah bari nembalan. Nyai, ulah galak kitu atuh geulis. Duh, pira aku geus poho ka Kakang. Pan Kakang teh Ki Jantra teh nu sejaneang salira pikeun dijadikeun prameswari. Barang ngadengi manusia anu aya hareupeunana nyaeta Ki Jantra. Teu burung Nyi Ratih rada ngagebeg oge. Hatena beuki tagihur komo deui ras inget kabarda nu jadi salakina nu tacan kanyahoan ku manasibna. Nyi Ratih ningkatkeun kawaspadanana bari dutret nempo ka damar anting anu katempona keur merhatikeun di pendopo bari dipepangku ku Kang Rosi. Jeleng Nyi Ratih loncat ngadeuketan Mang Rosid bari pok nyarita. Mang Rosid, wayahna manggra bawa damar anting bawa indit lumampah kakalerkeun ayeuna keneh. Salametkeun damar anting anak kaula. Kusabab kaula asa beda rasaan. Hampura mang kula merdih tanaga ka emah. Nyi Ratih marentah ka Mang Rosid bari ngusap sirah nu jadi anakna. Anaking wayahna miring sareng Mang Rosid heulanya. Engke ambu sareng amar kusul. Itu cek Nyi Ratih harita ngomongna ka damar anting. Sedangkeun damar anting kan ukur unggek bari cari nakda. Kalayan teu nunggu waktu deui harita keneh Mang Rosid gancang undur diri mawa damar anting ninggalkeun eta patempatan nuju kabeh kalerkeun. Sanggeus Mang Rosid mawa indit damar anting, mata Nyi Ratih mancok ngetenan Ki Jantra anu masih kene ngajaga angkuh bari merhatikeun dirina. Sedangkan Ki Jantra seuri deui bari ngomongna beuki juga lah. Hai, ulah hariwang Nyai. Keun wae budak mah da moal kumaha ieu. Anu penting mah Nyai pasrah ka Akang. Leuwih hade hayu. Urang sosonoan budak mah mangkau cina ulin we jeung anu ngazuna. Nyal ngadenge caritaan Ki Jantra amarah Nyi Ratih beuki ngagugudu dina jero dadana ngaguruh ku kaceceb nu pohara. Cuy, manusia kurang ajar sia. Leuwih hade lengkan heula layon kaula daripada kudu pasrah sumrah ka manusia durjana model Andika deuleu. Ki Jantra, Waduh, alus Nyai bahasa teh sarua jeung salaki Nyai anu geus palastra. Jigana si Barda ayeuna nempokeun Nyai ti alam kalanggengan bari kayaan hatena anu teu jongjon kusabab Nyai pamajikanana bakal dijadikeun pamajikan ku kaula. Tenang Barda, tenang, ulah hariwang. Nyi Ratih pamajikan ilaing ku kula bakal disenangkeun lahir batina deuleu. Rai lir gelap nu nyambar di tengah poe reng-erengan
karasana ku Nyi Ratih sanggeus ngadengi omongan kitu ti Ki Jantra. Teu anta parah deui Nyi Ratih nu geus beak kasabaran. Curelaceung langsung ngagajleng bari ngebutkeun salendang biruna. Put barasat cahaya biru anu ngagulung bareng jeung salendang narajang Ki Jantra. Set 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 Ki Jantra loncat bari salto di luhur. Iteukna diputerkeun nu saterusna dipake nakis tungtung salendang anu nyeleb serat. Selendang Dewi Tunjung biru ngakulung iteuk si Balagadama berat. Nyi Ratih gentak nongtak salendangna soloyong. Awak Ki Jantra nyoloyong ka bawah ka hareun. Nyi Ratih anu geus sayaga muterkeun awakna dibarengan ku suku nu ngahanca kana dada. Cebrot celeng. Awak Ki Jantra mental ka tukang ngararad tihang anu milu pating borobot rarubuh. Ki Jantra memang sakti mandraguna, malah mate kerel-kerel di tarajang kitu teh. Harita Ki Jantra langsung pakuniang udang bari ngeprukan awak anu pinuh ku kekebul jeung bubukai. Teu karasa tenggulan teh Nyai, asa diusapan kieu. Leuwih hade ayeuna mah yuk mending ilu jeung Kakang urang jang ngajago sangkan bisa ngawasa dunya kajawaraan urang bebarengan kuduan Nyai. Sok sanajan Nyi Ratih harita rada ngarengkog oge kusabab kakuatanana teu mampu ngarumpuhkeun Ki Jantra bari jeung teu cecel bocel saeutik kaca. Tapi pikeun Nyi Ratih heulaanan ari kudu serah bongkokan mah ari kudu pasrah sumerah leuwih hade paeh ngajampana jadi budak. Kitu ceuk pikir jeung tekadna harita. Kalayan teu loba omong deui Nyi Ratih langsung ayakeun deui serangan. Corelaceung wes. Jurus-jurusna leuwih ditingkatkeun. Gerakanana nu lincah tur ngabahayakeun lawan. Sakapeung mah mampu ngarepotkeun gerakan lawan. Ki Jantra meuni pakupis nahan jeung nakis. Malah mah dina hiji kasempetan salendang biruna Nyi Ratih ngabeungkeut cangkeng Ki Jantra nu saterusna ku Nyi Ratih dicentokeun jeung diangkat terus dibebeutkeun. Rat selebar cebrot. Ki Jantra dibuntang banting ditimpakeun kana taneuh jeung tatangkana. Tapi dasar ilmu Ki Jantra kiwari geus lain tandingan Nyi Ratih. Awak jeung tulang Ki Jantra lir ibarat gatot kaca, otot kawat tulang wajah. Setik oge Ki Jantra teu ngarasaeun awakna nyeri, komo ari potong mah jajauhan. Lila kalilaan mah akhirna Nyi Ratih beakeun tanang. Kasepetan ieu digunakeun ku Ki Jantra pikeun notok urat-urat penting anu dina beuheung Nyi Ratih anu geus teu walakaya. Curelaceung sok. Tak 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 tak. Ki Jantra ngalepaskeun diri tina gulungan selendang biru. Curelaceung hut. Gerakan Ki Jantra ngan sajorelat geus aya di gigireun Nyi Ratih. Siut tak tak tak. Leungeunna ganjang pisan mata. Curug nangan sakilat geus notok sakabeh urat-urat penting anu dina beuheung Nyi Ratih. Nu saterusna kudublok. Nyi Ratih langsung pakulapes leuleus taya tangan pangawasa. Senengkeun harita mata Nyi Ratih ngan ukur bisa muncereng ka Ki Jantra. Barang nempo kayan Nyi Ratih anu geus dina kakuasaanana. Ki Jantra ngabarakat we seuri sugema pisan. Bagja Nyai Bagja. Ayo urang lajengkeun deui isukan dongeng nanya. Olo waktosna kabujeng see wadia bala ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah
enjing pageto baris dilajeng deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.